ketika ngagambarkeun dunia lu hina terasa hina dunia teh sehingga leuwih tibatan bangke kahinaan dunia. Loh, urang teh keur di majelis heulah keluar bae sendal leungit marah. Eta dunia. Nayalah fasaddu an sabili ngahalangan tina agama Allah. Di mana maneh cicing? Di pamarentahan maneh teh ayat Allah kunaon atuh ayat Allah kok bisa henteu make karena ayat Allah. Nah iyalah bagian siksa mentak kadeuleuh ku ahli-ahli Allah mah jelema-jelema anu henteu make ka ayat Allah. Sebab naon henteu batin zahir ku ahlina mah zahir bahkan kaambeul lamun jelema cinta jasa kana dunia teh mantak bisi aya kiai misalnya datang urang kieu bae pos kula lamun datang haji teh kieu asa teu kuat keur mah hatena dunia kewek deui kita apa aja teu mandi deui tadi emang meureun panyakit bau badanna aya teu keur ieu teu leuletik bau sering ahli Allah begitu sok besi zara misalnya ka Habib Lutfi aja Habib Lutfi mundur deui eta geus kaambeul aja pendi ka Jakarta ngahandek naon kitu ziarah ka Habib Lutfi malam Salasa kan sok aya di Jakarta Habib Lutfi na aya tapi ngonci maneh taek geus terus assalamualaikum waalaikumsalam sora naon ditungguan datang ke subuh cak Habib Lutfi aing mah kajian salat qada daripada magian nyana qada eta kunaon eta ka ambeut teh jauh kene saha datang ka ambeut di ibu lah sangka masyaallah lain seetik wali-wali Allah anu bisa ngambeut dek datang hiji jelema almarhum abah bae aya hiji jelema susah jasa kunaon teh abah nungguan bae di lawang teh begitu datang nih berarti cakulanya ada keur nungguan ya bener bae padahal mah jelema susah geus lila erek ngobrol bah kok eta disabut gitu hatena bersih saknya jelema biasa aya deui kadatangan kiai da beja heula malah mah kiai anu dek datang oh ya teu naon barang datang ka dia hees bae abah eta kitu ge abah beda udangkeun bah tamu kiai anu diuk bae oh balik deui ka dieu ku ibu teh kan kita diudangkeun abah sia udangkeun tuh saya tamu diudangkeun bah tamu teh kita diuk bae malik deui ka dieu kasar urang ngaudangkeun anak ieu mah teu beda jeung sia guna eta kaambeul lain sosok kiaina tapi batinna terlalu cinta dunia hangru kan bau mantak cek Tuhan Abdul Qadir sahaja lemah anu cicing di dunia haju rindu karena dunia eta mah 100% di akhirat da bakal cilaka ya Allah sekali deui dengekeun ku celis ya lamun aya jelema cicing di dunia haju kejar-kejaran dunia ngejar dunia rindu terhadap dunia eta mah 100% bakal cilaka di akhiratna kadenge ku celis ya atuh kadenge ja aing ngomong eta bahasa Tuhan Abdul Qadir geus urang cicing di dunia tapi ulah cinta kana dunia cinta kana akhirat pindahkeun ka cinta urang padahal mah cicing di dunia tapi cintana cinta ka akhirat masyaallah kan lamun urang ku ari cicing di dunia cinta kana dunia di akhirat bakal cilaka cirina jelema nu cicing di dunia haji cinta kana dunia kumaha cirina isuk-isuk geus nyekelan kan kulator isuk-isuk geus ga HP tas salat lain istighfar nga HP mawa susur mah henteu prihatin lamun tinggalin susur tapi tinggalin HP mah mau sedih aya kabeh kan aya kabeh udah dek salat susur teu kabawa biasa bae cuek bae tapi ketika ieu naon gara-garana HP teu kabawa walah wahuluh masyaallah aing mah lamun HP teu kabawa asa pareumeuh obor hirup ciri jelema merindukan dunia ya Karim ya Karim ya Allah ya Allah ya Allah nah datang ka mana coba diri urang mencintai jeung merindui dunia sehingga nu cek Tuhan Abdul Qadir jelema cicing di dunia mengejar dunia jeung cinta dunia jaga di akhirat bakal cilaka
leuwih bahaya deui mah leuwih jero deui mah ucapan Imam Ghazali, jelema anu di dunia hirup di dunia masih kena mencintai dunia geus tah mah siap jasa kudu ka neraka. Hiji, ketika jelema hirup di dunia kuari mencintai akhirat lantaran aya sorga eta ge antara neraka jeung sorga. Imam Ghazali mah parah jasa ieu mah. Parah jasa. Anu salamet kumaha atuh? Anu salamet mah jelema hirup di dunia ulah resep kana dunia, ulah resep ka akhirat. Sorga aya bidadarina jeung kanikmatan ulah pake karesep tah sapira makhluk. Hiji bae dipake karesep teh dunyana Allah karang beres. Dicaritakeun unggal minggu ge tetep bae. Nu jadi hayalan teh dunia keneh aduh pohara. Ayat Allah berupa wahyu belah dituna Taurat jeung Injil belah dieuna Al-Qur'anul Karim ditafsiran ku Imam Jalal di ayatil Al-Qur'anul Karim mulia pohara anu bakal ngadatangkeun kana kahirupan sejahtera di surga Allah. Lamun nurut nuturkeun kana Al-Qur'anul Karim tina ucap tingkah jeung pola urang teh nuturkeun Al-Qur'an pait amis terus paeh urang surga Allah. Al-Qur'an sebagai wasilah jang ngadatangkeun urang ka kahirupan anu lestari di surga Allah. Wahara tuh ai dunia dunia mah duit nu kamari dileungeun urang poe geus eueuh, mobil nu taun kamari aya poe taun ieu geus eueuh, motor nu kamari aya kuari geus eueuh. Sakejap dunia mah lamun ku urang diperhitungkeun jaheuh hok geura duit kamari urang nyekel 100 juta poe ieu geus eueuh, motor kamari luar biasa. Sagala rupa motor aya kamari keur boga teh. Hei, ka motor beat aya. Weh, motor nu gede teh naon eta ngaran? Naon ngaranna? Lain, anu lamun aya nu ngabonceng kitu bae teh tah aing mah greget jasa. Kunaon nyiptakeun motor kos kitu teh? Tah mah lamun pake ngabonceng kiai teh pantes. Atuh teh pantes banyak kiai make udang-udang kieu bae naprok. Jelema nyiptakeun motor kos kitu ulah sok tapakur we goblok teh jelema atuh ka eta mah lamun urang sorangan aju ka beneran nganggih jahe. Nah itu kan motif haju pernyana mah teu bisa tah ngadeung lamun teu nyeklak teh teu bisa motor kos itu mah hese deuk ragag bae kudu nyeklak bae pan atuh pan eta mah teu kudu nyeklak ge geus nudan ka dieu teh. Ya Allah ya Rabbi ai kos kitu hayang ngora deui teh hirup sia aing lain sia mah kolot ge kos kitu. Nah, ieu kan dunia ta dunia kamari awewe itu mani campernik geulis luar biasa 20 tahun ka tukang kuari. Ya Allah, susuna percis kos balon kurang angin. Berarti kan beakan. Eta dunia eta kos kitu, dunia eta kos kitu. Kamari mah bujurna eplok cendol, kuari mah teu gagiplek kuru. Tinggal tulang doang, kanyahoan tinggal tulang. Nah, ayah anjing ngagogogan, pajar tulang kan berarti. Dunia ya kan cerita dunia. Naon artina tu dunia? Kamari orang boga kijang nu anyar, kuari geus eueuh, Avanza nu anyar, kuari geus eueuh, Fortuner orang boga, kuari geus eueuh. Oh, tuh tinggal jemputan bae tu imah urut aing, kuari geus eueuh. Dunia sekejap. Kamari duit tu kamari poe ieu eueuh, nu poe ieu aya ge isu page tu eueuh. Dunia, seperti eta dunia. Berarti kan letik samanang kolila haju ditinggalkan kan kurang kumaha paharto sugihna balik sugan mawa kunci apaan saja nanti sugan Mercy nu kunyana di papaket eta Mercy Jeep anu ka mana kunyana di anti tembak pan eta mah di bodip sedemikian rupa balik ke kuburan sugan kuncina dibawa atau ban setipna yang teu Ibu Tin wah 10 besar dunia masuk terkaya 10 besar dunia Pak Harto teh triliunan rupiah geus hese lamun make kalkulator nu Haji Pendi mah geus teu moal kapuateun
tek 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 nol ka mana ya teu kapuat kalkulator murah sama kos itu teu kapuat atuh dia mah ngana enggak 1 juta 2 juta 10 juta masih kalkulatornya masih main ge tau lah 100 juta lah masih main kan asal geus bangsa teh ieu kumaha cenah ka dieu ieu kumaha bantingkeun kalkulator kos kitu Bang guys jeung sia-siana habak teu main nol hasilnya dah hasil ih miliar ge geus hese miliar ge tek 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 ieu genep ieu genep ieu nol ka mana ieu ai yang jeung susah sok resep jeung serikeun asa hiburan jeung susah teh hiburan ya Allah ya Rabbi nu susah mah ka kota ge kajeleuh kan urang lain setelan masa make samping make sepatu kan teu nyetel eta ngaranna eta kan samping mah sendal make sepatu Masya Allah aya deui make udang-udang make jaket kumaha sih teu nyetel teh budak mantak zaman SBY eta Agim ieu keur carita nyetel Agim kan lari pagi jeung SBY make udang-udang weh cek ulah ieu ya hebat ke ka anak teh hebat bala mana ieu make udang-udang bae ieu nu kos ge bodoh ngaranna masa lari make udang-udang lari baru lain make udang-udang lari mah make training ulah make nanaon priwit teh trit eta pinter gitu ngaranna geus eta Agim teh teh zaman SBY nya kan diorbitkeun lari pagi jeung SBY atuh selain salari-lari deui teh mah sarua teh ge pencitraan keneh ngan ieu keur carita make udang-udang salah udang-udang mah jang salat ngariung ge geus kudu make udang-udang langsung ieu sia mah ngariung make udang-udang aya salat teu make kopiah goblok bener teu jawab teh karena teu nyurup eta kipu doli kos kitu teh urusan teu nyurup iya ikir cerita istarau bi ayatillah samanan qalila Masya Allah saha anu bisa maca ayat berarti kan Allah ngagerakeun lain sembarang atawa nu ngadengekeun ayat ya Allah lain sembarang nu mantak datang ka reup sare eta teh naon ku indah-indah mantak kiai lamun datang ka murid HS hebat eta kiai bisa menyejukkan hati murid pantau geung habak tuh ieu istarau bi ayatillah samanan qalila hanya demi meraih samanan qalila dunia jabatan aya dina Quran aya dina punyana tapi hese dek nerapkeun hanya demi samanan qalila boro-boro nerapkeun keseluruhan fikih datang ke urusan jilbab bae ge kurang kumaha di DPR lu pinter lu talar Quran dek nerapkeun eta bae ge masyaallah puasa jasa hanya untuk samanan qalila sampai saiki dereng ada keputusan mengkonon laiki ayat teh istarau bi ayatillahi samanan qalil bacakakeun ge saking DPR maring DPR ku sira iso ora siki baca ki aja mengkonon sira ngaji ne endi sira ing Cilongok bae kajangan jeung kana endi saya ngaji ngang maring aku bae sia ngomong jadi acak-acakan gitu aduh ya Allah ya Rabb demi samanan qalila jabatan hanya demi samanan qalila tahta hanya demi samanan qalila wanita hanya demi samanan qalita nah dengan berbagai samanan qalila dunia ditinggalkan ayat istarau bi ayatillahi samanan qalila kajen tama batur mah DPR mah emang keur ngojai di neraka tama kos kitu mah ieu bae kiai nu di kampung ngaranna bae kiai salafi tapi ka pendopo deui ulah ngileuk ka dieu sia biasa bae aing kasinggung biasa bae hanya samanan qalil ayat
digantikan ka duit 1 juta, 2 juta, 10 juta. Naik ke panggung hanya untuk samanan qalila. Ishtarau bi ayatillahi tsamanan qalila. Engke kumaha di akhirat mah. Tah, ieu karakter kafir seperti itu. Kafir mah jelas kos kitu ishtarau bi ayatillahi tsamanan qalila. Tapi urang kuari nu jekelan Al-Qur'anul Karim demi meraih samanan qalila, gereja tanda tangan bae peda aing jadi muih demi kelestarian muih daripada aing teh tanda tangan coplok jabatan wani aing mah kajen teuing kumaha ge demi samanan qalila kajen teuing di akhirat dibeulem ge da kumaha coba jabatan aing keur bupati negara urang keur demokrasi aya agama sia agama ulama atuh Islam aya negara demokrasi beratan ke agama sia beratan ke negara sia ulah ngomong kos kitu cenah ieu mah pokona mah kami mendek tanda tangan bae karena kami mah jabatan bupati hanya demi samanan qalila jabatan bupati sabaraha tahun sia ngajabat jadi bupati engke dibeuleuh sia di neraka jahanam sabaraha halilan ishtarau bi ayatillahi samanan qalila kafir mah geus jelas tapi babatok sia tuh pakai babatok we pantutu ya Allah ya Rabb Masya Allah Karim hanya samanan qalila secuil anu Kangjeng Nabi mah menyikapi dunia teh lain lalagaan pan urang geus sering za Kangjeng Nabi lempang jeung sahabat kemudian cak Kangjeng Nabi itu naon bangke tuan nu bantak dipicen kudan teh hayangin nu bogana bungeun nu bogana nu bantak dipicen nu ku nu bogana kudan ijideun gilaeun Allah menyikapi dunia leuwih ijid tibatan bangke tibatan nu boga bangke terhadap bangke tuh nu mancak dunia teh amun urang nyaho kana hakikatna dunia bau sabenerna mah lamun nyaho kana hakikatna dunia bau sakumaha bauna bangke mendak Kangjeng Nabi ketika Isra digambarkeun ku Gusti Allah aya seorang ini ini kan aya nu henteu bengki mah bengking nya ini nya bengking kan geus eueuh pupurieun atuh nya ini mah nya bongkok nya kuru bengking berarti kan geus eueuh nanaonan tah ini saha nu hayang kawin kan ini jadi stadis nah kuari ini tapi dipoles Masya Allah eta ini make lapis ya Allah make lipen weh lipen lagi tengah nama beureum sisina mah hideung dimodif ku nyana pajar artis ya Allah make shadow ya Allah ya Rabbi ieuna di plat-plat aya beureum-beureuman biasa urang gila kan neuleun ini kos gitu kan gila Masya Allah iya mah kara rencengan biasa ya Allah dadana dibuka atuh dadana dibuka ge lamun nongtot ayo mah pan ngahelob wah ini parah ini parah ya Allah ya Rabbi nah tapi kan gambaran seperti eta Kangjeng Nabi digeroadkan ku ini ya Muhammad anjirni ya Muhammad anjirni tapi Kangjeng Nabi terus bae ya Jibril manhaji saya oh cek malaikat Jibril ya dunia eta dunia mun maneh nembalan ujianana umat maneh ngocai di dunia kejaranana dunia baik untung maneh teu nembalan Muhammad Masya Allah eta digambarkeun nini-nininya bengkingnya jore geus eueuh dipangjore-jorena urang lamun kuari aya nini-nini di dieu hiji bae gila urang pasti kararieu bae komo haji pendi mapan tolol jelema pun. Geus kira-kira bau nini-nini. Aya jahe onah punyana dipentang di dieu. Tapi lamun nini-nini geus kararieu bae. Kan nini-nini mah bau hamru. Tuh, hapek ya nama tuh. Saya heran nini-nini mah sanajan make esprek bae. Disemprot misalnya kurang set tetep bae kambuh bae. Cek nini-nini wah siap cenah gitu. Marah nini oh nyahuan baik aing aya sia ka imah ka ambe
Nah, ieu kan gambaran dunia seperti gitu. Saha nu resepeun kan ini iji tinggal ini mah, belu ini mah, gila ini. Nah, ieu kan dunia. Hakikatna dunia seperti eta. Komo mun Kangjeng Nabi ngagambarkeun bangke, masyaallah karim. Mantap, wali-wali Allah geus dibere ilmu hakikat sehingga neuleuh dunia leuwih joret tibatan kocomberan. Tibatan kocomberan. Lamun Hasan Basori nyaritakeun perjalanan hirup tapi indah Hasan Basori. Perjalanan hirup teh Gusti Allah indah jasa, tentrem jasa, tapi keindahan jeung katentreman teh horenganan engke bakal mawa kacilakaan. Gusti, keindahan jeung katentreman dunia cek Hasan Basori. Keindahan jeung katentreman dunia nu bakal mawa kacilakaan naon hartina Gusti, sapira di dunia teh moal lila Gusti, bere abdi pandangan terhadap aslina terhadap dunia Gusti, cek Hasan Basori. Terus saya ibadah ka Gusti Allah, ngadoana seperti eta. Ya Allah ya Rabbi, hirup teh tentrem jeung tenang, neuleuh dunia teh indah, neuleuh dunia teh amis. Sakumaha cek Kangjeng Nabi, dunia mah huluun hudrun. Dunia mah amis tul hejo. Ku ayeuna sakitu abdi teh ningali dunia teh indah Gusti, tetapi ternyata horenganan bakal mawa kacilakaan. Bere pandangan abdi terhadap aslina dunia Gusti. Ya Allah. Nah, mulai Ki Hasan Basori zuhud, lalaunan dibere teu hayang kana dunia. Ya Allah, begitu pas dibere ilmu hakikat ku Gusti Allah, ningali dunia gila sakumaha gilana urang neuleuh kocomberan. Nyana ngomong deui, ya Allah ya Rabbi, horenganan kagilaan abdi terhadap dunia ieulah nu bakal mawa kabahagiaan jaga di akhirat. Gusti ulah dicabut pandangan abdi terhadap kagilaan terhadap dunia. Gusti tambahkeun Gusti pandangan mata hati abdi kagilaanana kaijidana terhadap dunia, sebab kagilaan kaijidan terhadap dunia horenganan anu bakal mawa kebahagiaan jaga di akhirat. Masya Allah, maot keur mijeunna teu hayang jasa kana dunia. Eta bahasa Hasan Basori. Bahasa Tuan Si Abdul Qadir malain Gusti, sabada abdi dibere ku Gusti, hakikatna dunia dibere nempo mata batin abdi. Ya Allah ya Rabbi, horenganan sakumaha nu dicaritakeun ku Gusti, sakumaha nu dicaritakeun ku Rasul Gusti, percis abdi ningali dunia kos nini bengking. Tuan saya mah, tuan saya mah kos dibere nya neuleuh dunia teh kos nini jorek biasa. Teu hayang sabasa kali. Mantak cek Tuan Abdul Qadir sahaja lemah nu cicing di dunia haju rindu karena dunia eta mah 100% di akhirat da bakal cilaka. Ya Allah, sakali deui dengekeun ku celis ya, lamun aya jelema cicing di dunia haju kejar-kejaran dunia, ngejar dunia, rindu terhadap dunia, eta mah 100% bakal cilaka di akhiratna. Kadangnya ku celis ya, atuh kadangnya ja aing ngomong. Eta bahasa Abdul Qadir. Geus urang cicing di dunia tapi ulah cinta kana dunia, cinta kana akhirat, pindahkeun ka cinta urang. Padahal mah cicing di dunia tapi cintana cinta ka akhirat. Masya Allah kan. Namun urang ku ari cicing di dunia, cinta kana dunia, di akhirat bakal cilaka. Cirina jelema nu cicing di dunia haju cinta kana dunia kumaha? Cirina isuk-isuk geus nyekelan kan kulator. Isuk-isuk geus HP, tas salat lain istighfar HP, mawa susur mah teu prihatin lamun tinggalin susur tapi tinggalin HP mah mau sedih. Aya kabeh kan? Aya kabeh. Urang deuk salat susur teu kabawa biasa bae cuek bae, tapi ketika ieu naon gara-garana HP teu kabawa, oh walah wahuluh masyaallah, aing mah lamun HP teu kabawa asa pareumeuan obor hirup. Ciri jelema merindukan dunia. Ya Karim, ya Karim, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Nah, datang ka mana coba diri urang mencintai jeung merindui dunia sehingga nu cek Tuan Abdul Qadir jelema cicing di dunia
mengejar dunia jeung cinta dunia, jaga di akhirat bakal cilaka. Leuwih bahaya deui mah leuwih jero deui mah ucapan Imam Ghazali, jelema anu di dunia hirup di dunia masih kena mencintai dunia geus tah mah siap jasa kudu ka neraka. Hiji, ketika jelema hirup di dunia kuari mencintai akhirat lantaran aya sorga, eta ge antara neraka jeung sorga. Oh, Imam Ghazali mah parah jasa ieu mah. Parah jasa. Anu salamet kumaha atuh? Anu salamet mah jelema hirup di dunia ulah resep kana dunia, ulah resep ka akhirat. Sorga aya bidadarina jeung kanikmatan ulah pake ka resep tah sapira makhluk. Hiji bae dipake ka resep teh duniana Allah karang beres. Dicaritakeun unggal minggu ge tetep bae. Nu jadi hayalan teh dunia keneh karena beres gaji ulah cinta dunia aju minta doana cenah kiai kula supaya bisnis kula selesai tangkorak sia beneran. Karena beres dari takut ulah cinta dunia ngaju kiai da kumaha tuh ngadoakeun bae nya ge kadang-kadang perpuluhna kiai goblok. Kiai goblok masih di air perpuluh kene bae. Waya ngadoakeun bae jalain duniana nu jore mah wala tansa nasibaka minad dunya. Cinta terhadap dunia. Nah, urang sebagai khalifah ini ja'ilun fil ardi khalifah. Dijadikeun khalifah teh titah ngurusan dunia tuh pertanian urusan, tuh gunung urusan, tuh perekonomian urusan, tah negara urusan. Tapi ulah mencintai urusan henteu pernah Kangjeng Nabi kadatangan jelema nu tani titah eureun tanina malah survei Kangjeng Nabi ka petani-petani sing bener tanina. Penting awas ulah cinta terhadap dunia Allah. Kangjeng Nabi ka pasar, Kangjeng Nabi nyaritakeun sing hade dagangna, lain eureun dagangna sok pajukeun, jang ngabang, sok jang syiar moal bisa perang tanpa aya perekonomian. Sok nu dieureunkeun ku Kangjeng Nabi sugan dagang kita eureun ibadah bae ka Gusti Allah jan teu. Nu dieureunkeun ku Kangjeng Nabi sugan petani kita eureun jan teu. Nu dieureunkeun ku Kangjeng Nabi tina nagara terus. Tetapi kade ulah mencintai dunia, urus dunia ketika perang modalan tah perang, ketika ngabangun syiar modalan tah eta teh titah kos kitu tah. Lain berarti haji urang cul igel lepas dog salah tentu kita ngomongnya. Si penting ngaraho tah eta kos karan itu. Jadi urang urusan khalifah urang urusan urang dagang sanggeus dagang untung masyaallah ya duit ya alhamdulillahirabbil alamin sanu keur ngabangun masjidnya. Oh itu tuh awas ya salila di aing aya keramik bagian aing, kenteng bagian aing, semen bagian aing, pasir bagian aing. Tah anu ngabiayaan tukang bas geus bagian aing. Ai kami mana? Geus ulah siapa milu bae jeung aing ke. Di aing loba keneh duit. Tah eta kos kitu kan mantep, ngadengena ngeunah hengge ngadengena. Buktina jauh. Mana? Kita keramik bae hese. Oh keramik bagian mangaji ya. Ayo ukur bae geus ukur. Ukur aya sabaraha? Ieu teh mangaji teh. Geus besi aya nu rek nyumbang teu lah ka aing bandari. Nah, geus aya cenah ieu aya setengahna mengaji jakabehna ieu kan aya 1000 meter. Ieu geus aya kabeli 600. 400 meter deui. Manya nu 600 kabeli 400 kabeli. Bararodo sia mah. Neraka jahanam. Ya Allah ya Rabb. Dunia sing ada. Jadi dunia mah hina, dunia mah izin, dunia mah sekejap. Nu sarugi nu kamari tuh nu nyana ku ari geus paeh tinggalkeun. Kamari tuh pamajikan si itu tuh gelis jasa. Wari ka mana Mang Haji paeh tinggalkeun. Itu mobil saya itu, mobil Mang Haji anu, wari ka mana paeh tinggalkeun. Ari itu pet anu sabae panelo mah jenderal. Wari paeh jenderal ge jam modar sarua. Itu periwit sa polisi. Periwit ngagantung. Jalan mana? Atuh kan di periwitan jero kuburan. Tatrit. Kami ditinggalkan dunia tah.
sok radapan gerak urang jaheunya dunia nu urang aya keneh ge duit nu kamari poe ieu nu ieu aya ge isuk bakal eueuh motor kitu keneh geus sabaraha kali gontor oh geus sabaraha kali ganti ternyata harengkos kitu dunia mah gitulah mobil yang motor ya tanah dan lain sebagainya kadang jadi nu urang jadi nu batur kadang jadi nu batur jadi nu urang oh ya dunia tinggalkeun paeh ditinggalkeun sekejap jabatan nu kamari jadi presiden kuari geus eueuh kamari jadi menteri kuari geus teu kamari jadi gubernur kuari geus teu jadi bupati geus teu berarti kan sekejap tapi ayat Allah mah ayat Allah terus bae sebab ieu mah qadim nu bakal ngadatangkeun hamba-hambana ka surga Allah tapi kafir wanieun ngagantikeun ayat anu mulya nu agung digantikeun ka samanan qalila naudzubillah min zalik ieu sia urang si hade urang istarau bi ayatillahi samanan qalila kuari we di DPR hanya untuk samanan qalila kabeh ge dilepaskeun kabeh ayat-ayat Allah mantap lamun nyada jadi PR paeh masyaallah naudzubillah min zalik wallahu a'lam sebab naon teu make ayat make kepentingan demi samanan qalila eta bae geus dirumus bahaya gas gali geura DPR paeh gali saminggu buka geura mun teu bilatungan teu teu bilatungan kanjeng hukuman namun teu make ayatillah istarau bi ayatillah samanan hanya demi samanan qalila jangan atuh lain DPR bae sia ge sarua bae nu ngridit eta teu make ayatillah ayat Allah ngaharamkeun riba teh nu kos kitu tapi demi samanan qalila yang boga mobil tah yang boga mobil teh samanan qalila kajen lah ngridit ge demi samanan qalila paeh bah di sate sia kajen buku sate embes deui sate sia masyaallah dari istarau bi ayatillahi thamanan qalila fasaddu an sabilih ngagantikeun ayat-ayat Allah yani Al-Qur'anul Karim anu agung anu mulya nu maha baqo digantikeun samanan qalila kana dunia anu sekejap sekejap na geus sekejap na deui ya tarau kuninggalkeun maranehna kana ayat demi untuk memuaskan syahwat jeung hawa wanin kafir mah fasadduan sabili ngahalangan kana agama Allah geus puguh kafir Nasrani Yahudi ieu urang nu nyekelan agama urang nyekelan ayat-ayat suci Al-Qur'anul Karim pedah urang jadi pamarentah wanian fasadduan sabili ngahalangan tina agama Allah atuh geus cilaka mantap urang lamun jadi muih hese eta ketika aya usulan-usulan ti kafir kumaha coba menjadi pemerintah ye cerita mah eta mah kan birokrasi aya teh mah henteu atuh pan banyak kapan kudu akur ai iman teh atas diku bil lisan binutki bil lisan wa tasdiq bil jinan ngaranna iman anu sampurna ucapan jeung hate jeung pagawean akur cek urang Karawang mah ceplak jeung tapak akur iya itu saya bapan ceplak doang tapak mah henteu tah kan kos kitu dah besi bae nu ngomong ka kitu teh makan sekala kadar birokrasi cek jai hate me inkar tanda tangan bae ieu teh tanda tangan teh pagawean ngaranna ngaridoan mata kurang kudu sasalaman ge tasafahu baina rijalikum sok sasalaman namun memang ieu waktuna bagus namun memang kudu sasalaman urang duaan sasalaman eta teh ditanya ya Rasulullah aya sasalaman naon sasalaman teh ngabuktikeun hate urang eueuh nanaon jeung manehanana dibuktikeun secara simbolis ku sasalaman tek masyaallah komo urang Arab blak tak blak ya Allah tambah deui urang Arab anu selon mah jeung tarang blak muncul nur besok lagi ya lu itu coba eta secara simbolis kan jadi hate geus dihampura itu naon jeung urang sasalaman plak nah ieu secara simbolisna urang lamun jual beli atuh geus tamang duit tah geus tah
simbolisna naon make tarima meuli nyaman jadi itu tarima ngajual ijab kabul ngaranna eta adalah simbolis tina tarodin teh silih ridwan kula boga duit tah duit dajang meuli mamang boga barang tah barangna tarodin ngaranna silih ridwan secara simbolis dah tarima meuli nyaman itu tarima meuli nyaman geus beres tah kos kitu tah eta ga jual beli syariat mantap jasa kuari mah pan urang meuli nyokotan bawa ka kasa ka ditu ngantri ka ditu nyana make kaca dek tarima meuli jeung saha hese ala Yahudi tak urang teh kuari mah pasoduan sabili Yahudi teh ngahalangan tina jalan Allah lamun secara langsung moal bisa langsung kunyada di patol yeun sabar subur dijieun minimarket dijieun supermarket dan lain sebagainya sekian tingkat belanja dihandap bayar di luhur eueuh transaksi tarima jual tarima ieu dia termasuk pasoduan sabili Ishtaru bi ayatillahi samanan qalila pasoduan sabili carana pasoduan sabili urang di berbagai-bagai geus puguh diperpolitikan kunyana dihalangan tina jalan Allah DPR tinggal DPR talar Quran tinggal tepal Quran sabaraha DPR urang nu talar Quran tapi lain talarna merealisasikan anak ayat henteu ternyata eleh urang atuh berarti ku demokrasi buatan Quran apa lain berarti pasoduan sabili Quran teh supaya nerapkan undang-undang Al-Quranul Karim ternyata maka demokrasi teu katerapkeun berarti demokrasi teh termasuk pasoduan sabili anu terus menikmati demokrasi atuh neraka ayo sia ulah kitu cenah nyurana surahkeun ku sia aing ngadanyakeun salah awas ya pentug sia koy sarahkeun sia ayo surahkeun ku sia geus lain make peureup deui golok bae ai calangap sia di barang sana itu kuah ieu kakarake ieu ilmu zahir tafsir zahir urang nu nyaritakeun tafsir hakiki mah murikak bulu tafsir teh kapan aya tafsir zahir padahal ieu kabeh ieu Jalalain Sawi Ayatul Ahkam kemudian gitu tafsir naon gitu ngaranna Qurtubi tafsir berbagai eta zahir tapi lamun ayat tafsir Syafi'i anu mengarah kana hakikat tafsir hakikat aya karangan Imam Syafi'i ayo Imam kitu Maliki tafsir hakikatna masyaallah tuh aya bahasa sababaraha naon kitu ngaranna sababaraha sahabat anu nafsiranana langsung make hakikat urang mah lamun nafsiran ayat anu eta bae ayat dan kitu ngaranna ayat Ramadan wa in kuntum marda ala safarin aw jaa ahadun minal ghaiti aw lamastumun nisa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiba atuh eta kapan ayat tayamum ngeunaheun tetapi ahli hakikat baca lain kos kitu nafsiranana paing kuntum marda lamun aranjeun garing hate pinuku syahawat aw ala safarin atawa perjalanan menuju Allah tapi di jero hatena pinuku hawa nafsu tuh aw jaa ahadum minal ghaid ai ghaid mah kapan eta teh kitu wese ngisi urusanna dunia atawa jero hatena pinuku urusan dunia awla mastumun nisa ai tadi mangan sakadar kahayang dunia kuari malamas tumun nisa ai nisa eta dunia sebab Kangjeng Nabi nyaritakeun al mar'atu mata'un wa khairu mata'iha al mar'atu sore berarti awewe eta dunia awla mastumun nisa ditafsiran ku ahli hakikat mah eta adalah manehanana bergelut dina dunia HP jaringan jang dunia organisasi jaringan jang dunia partai jaringan jang dunia nah ia bergelut lamas tumun nisa dunia Falam tajidu ma'an hajun temanggihan jelema ma'an teh cai tapi jelema anu yang ngaluruskeun ya ne Kangjeng Nabi teka zamanan Kangjeng Nabi ma'an teh falam tajidu ma'an temanggihan Kangjeng Nabi sahabat temanggihan ka sahabat tabiin temanggihan ka tabiin jangan ngaluruskeun anak
guru mursyid falam tajidu ma'an teka pagi jeung jelema-jelema nu ngalempengkeun ngabersihan kolbu fatayammamu sa'idan thayyiba tayamum bae geus ulah make cai cara tayamumna kumaha terserah gerak guru mursyid anu nyahueun oh siapa penyakitna ieu tayamuman nah Haji Pendi ya kadia sia kadia nyokot lebu nu loba sakumaha lobana sakintal kumaha ieu sih mah mending dilebuan langsung ngeuh dilebuan nah gali heula aja lebuan paeh di dinya kajeun dina paeh si wadehem segala rupa eta urang we ieu lamun urang nyaritakeun ayat per ayat Masya Allah urang lamun nyaritakeun wa huwa ma'akum aina ma kuntum make hakikat ya Allah ya Rabbi geus teu daya teu upaya tidak itu upaya teh ayat tafsir hakikat anu dibaca kudu ku ahlina sebab besi salah ieu ge sarua istarau bi ayatillah make majaz heula eta teh jang notor kana makna hakikat di manaan ku istarau salah lantaran isyra mah engkena bakal ayat timbal balik tapi kapan ieu mah istibdal geus mulai make majaz ieu ge geus bagian daripada mengetahui secuil hakikat kuarin sebab make korena kapan nah istarau ngagantikeun ayat yakni Gusti Allah kan ayat Allah teh Gusti Allah kok bisa pas gitu sih kapan urang teh kabeh ge tercipta ti Gusti Allah teh tina cahayana nyokot ku Kang dibaikeun ka Kangjeng Nabi tina cahaya Kangjeng Nabi jadi alam ieu teh kapan cahaya Kangjeng Nabi aslina mah kapan Gusti Allah ayat mantap kabeh ge jadi ayat ya teh gunung ayat Allah laut ayat Allah tatangkalan ayat Allah urang ge ayat Allah mantap urang ayat Allah geus lamun urang nempo secara zahir jelema lamun secara batin ieu teh tajalli Allah geus luhur teh tajalli teh aya ge di lembur mah haji sajali ieu mah tajalli ieu kan Gusti Allah bisa aya eta sia hirup usaha nu Allah atuh tajalli Allah di sini ai gerak nang saha nang Allah bisa henteu lamun ku Allah teh gerakeun atuh henteu berarti kan tajalli Allah digerak nu aya di sia tapi urang mah can datang kan kadinya kulantaran can datang nu kadeuleu teh si eta bae udin bae haji pedi bae kadeuleu bae ungkuk-ungkugan lompat-lompang si eta bae can datang urang tapi eta sebenarnya mah ayat Allah tajalli Allah di eta nah ieu kan istarau bi ayatillahi tamanan qalila nah lamun keur nyaritakeun tamanan qalila gambaran tamanan qalila Kangjeng Nabi mun nyaritakeun sorga teu terasa urang aya di sorga ketika ngagambarkeun dunia lu hina terasa hina dunia teh sehingga leuwih tibatan bangke kahinaan dunia loh urang teh keur di majelis heulah kaluar bae sendal leungit marah eta dunia teh goblok sendal aing teh kulit siap bok oi urang eta kita hese istarau bi ayatillahi tsamanan qalila batak bastur bisa nafsir dia bisa nafsir itu tafsir kosmik masih zahir kene na yalah fasaddu an sabili ngahalangan tina agama Allah di mana maneh cicing di pamarantahan maneh teh ayat Allah kunaon atuh ayat Allah kok bisa henteu make karena ayat Allah nah iyalah bagian siksa mentak kadeuleu ku ahli-ahli Allah mah jelema-jelema anu henteu make ka ayat Allah sebab naon henteu batin zahir ku ahlina mah zahir bahkan ka ambeul lamun jelema cinta jasa kana dunia teh mentak bisi aya kiai misalnya datang urang kieu bae kos kula lamun datang haji teh kieu asa teu kuat keur mah hatena dunia kelek deui aja teu mandi deh tadi emang meureun penyakit bau badana aya teu keur ieu teu leuletik bau sering ahli Allah mah begitu sok besi zara misalnya ka biblut ya aja biblut mundur deui eta geus kaambeul
Haji Pendi ke Jakarta ngadek naon kitu ziarah ka Habib Lutfi malam Salasa kan sok aya di Jakarta. Habib Lutfi na aya tapi ngonci maneh. Ngonci maneh teh geus. Terus assalamualaikum, waalaikumsalam. Sora no. Ditungguan datang ka subuh cak Habib Lutfi aing mah kajian salat qada daripada magiannyana. Qada. Eta kunaon eta? Aka ambet di jauh kene saanu datang ka ambet. Di ibu lah sangka Masya Allah lain seetik wali-wali Allah anu bisa ngambil dek datang hiji jelema almarhum abah bae aya hiji jelema susah jasa kunaon teh abah nungguan bae di lawang teh begitu datang wes nih berarti sakulanya ada keur nungguan ieu bener bae padahal mah jelema susah teh geus lila erek ngobrol bah kok eta disambut kitu hatena bersih saknya jelema biasa. Ayo deh kedatangan kiai, udah beja lama-lama. Nah, kiai anu dek datang, oh iya, barang mau datang ke dia, es bae. Apa itu gitu ke apa? Beda udangkeun bah, tamu kiai anu, diuk bae. Oh, balik deh ka dieu. Ku ibu teh kan tadi udangkeun, abah sia udangkeun tuh, saya tamu, diudangkeun bah, tamu teh. Kita diuk bae balik deh ka dieu. Kasar urang ngaudangkeun anak. Ieu mah teu beda jeung sia. Guna tak kambe lain sosok kiaina tapi batinna terlalu cinta dunia hangru kan bau ente jadi ibu kuala mendek nanya we ka kiai kuari bawa tuh lain bau berarti awal ge bentek jasa ya tapi lamun si eung wallah alam henteu beureun barang datang nu dua jadi bau aya sama nang kolila laletik hina bau Masya Allah kan lamun Tuan Syabul Qadir geus bisa ngabuktikeun nyekel apel dititah dicekel ngurucut getih dek sanu daek ngadahar apel ku raja titah dicekel dia cekel dipencet kieu keluar getih berarti kan ieu apel menang meuli duit di negara eta teh kan getih rakyat masa kiai menta ka negara pake ngabangun majlis nu mentak baueun kiai ngabangun pondok duitna ti negara baueun ngajeun kumaha ge santri teu betah motok wari majlis teh bagus pondokna bagus santrina lake ki uraono leuya wih iku hangru apa iku hangru ya wis lah komo dahareun komo mun didahar ku urang eta gambaran-gambaran ahli hakikat Masya Allah karim nah ieu mah fasadduan sabili ngahalangan deui tidak lempangna agama Allah luhurna agama Allah dihalangan ya Allah ya Rabbi di negara behulanan ku ari mah soal jilbab bae dipermasalahkeun berarti kan fasadduan sabili ayo raramean ulah kunaon anu make cangcutna teh dipermasalahkeun pakai cangcut dan masalahnya susu kadang sepotong dari masalahnya malah mah di DPR dibahas jangan sepotong semua ayo yang korupsi dan lain sebagainya pasaduan sabili dalam rangka pasaduan sabili urang kan eta kakarak ngabahas ala kadar nah kuari secara politis pasaduan sabili kumaha ekonomi secara ekonomi pasaduan sabili kumaha urang mah nu jelas-jelasan teh larangan-larangan zahir tapi kan di negara mah lain make aturan-aturan pasaduan sabili urang di jerona aya cilaka kajirnya nama keur ngurusan negara tapi ai kiai-kiai teuing mah atuh cukup bae ku ngadoakeun nu penting tentrem penting aman jauh presiden mah bahaya menteri atuh cilaka nunggu urusan atuh teu kumaha ngan urang ulah terlibat urang mah ngadoakeun balalanderna bae beres geus kae ulah sok hajupu nya nguyup nya nguah hai cilaka teh mah kiai kos kitu batu ya Allah ya Rabbi mantap aya geus ya gua ndek ieu non kadang-kadang pang benerkeun masalah naon roib ayo henteu teu kudu ka dieu ka kiai anu bae sarua bae teu hayang iya tuh kiai anu gejap pinter embung si siapa sarua bae lamun ngabagi di dieu jangan begitu henteu emang kurang gitu embung jagan teh mana atuh geus lah teu bisa ngomong kumaha iya teu coba ngomong henteu lah teu
Henteu omong we. Henteu lah tuh. Ya. Hese teh geus ku situ teh hese. Tah. Debatak loba jasa kiai anu aya di hareup mah bangun bagus, jadi tukangan mah horenganan nyamual. Duit pamarentah teh konon kara segala nyen proposal dan aya di hareup bagus, di hareupeun masyarakat, di hareupeun lumater. Engke geura ge haseupna bakal ka abah haseup. Haseupna eta dibere kitu naon ge mambuz, embung. Jelema teh dibere embung. Sok kuari kiai pinter hajunyana pernah jadi mui. Sok geura ka ambeuna beda ku masyarakat. Embungeun masyarakat ngondang ge embungeun. Heran. Atau tadi di partai Golkar deh. Itu aya nu nitahan ngan ngambe batin teh ngambung lah. Lain kiai teh mah. Naon emang eta? Ore koros. Tuh, kebal-kebal tukang ceramah ge sarua. Kebal-kebal ge bener ge mah gua. Beneran ya. Ih, bener kasar. Tukang ceramah ge sarua bae. Sarua sebab di benak hatina dunia. Sok geura. Teu kudu dibejaan ku kula. Teu kudu disebutan kiai anu tukang ceramah kakolotakeun tetep bae ceramah. Deulekeun kaambean ku masyarakat moal. Sebab dah tidak dibeneran. Lain ceramahna hubud dunia. Sok di Bogor aya teh kiai anu tata dina hebat. Pan ceramahna terus bere dagang kolot. Teu nu ngundang ngariung aja. Dah cenah kiai mau ngomong ngariung bae emang hayang. Kita mah gambaran goblok sia. Kita mah gambaran, mah. Oh, di Cianjur aya Cianjur. Wah, udah sekolah kan baheula mah santren di Picung. Aya teh kiai hebat. Santrina keur zaman kula di Picung aya 200. Hebat kabelah dia ceramah kuari santri eueuh nu ngondang ngariung. Jelmana jag-jag keneh. Di Sukabumi kula pernah masantren di Sukabumi 2 tempat. Aya teh hebat ke kiai di Sukabumi. Zaman kula warga belah dia Masya Allah pernah ka digai mah kali nyaritakeun eueuh santri pangajian. Di Garut atuh bojoku orang Garut tuh. Aya weru temen ge. Wis arep di Garut wis weru kabeh. Ilaian si Kajang Samarang weru Limbangan seluruh atuh bae mah ulin bae meureun main bae eta mah. Atuh di Bandung nya nyawa jasa kula mah Bandung. Masyaallah babaturan gua ambal aya di Bandung. Di Bandung aya jelema nu pinter jasa, hebat pasantren ge di tingkat santrina loba. Kuari siji ora ono. Ora ono. Eta mah lemesnya sa Jogja tuh mah, boten wenten. Wari acul-aculan we jeung calon bupati, ancul-anculan. Imahna mah bagus, mobilna aya, sapatuna erang. Tetapi ngarumas hatena santri hiji-hiji acan pengajian masyarakat teh nu daek ngambean sama sakali. Sok geura ge musibah eta kiai kos kitu teh musibah. Aing ngomong di hati ke hati mah sarua nyeri cerik ya Allah ya Rabbi kunaon jadi kos kieu. Hawa nafsu. Bandung lain hiji babaturan kula aya nu lain babaturan kula ge aya. Anu wah geus buka lama terus. Kula mah janya datang ka Gunung Halu nya naon kabeh. Sililin terus ka ditu ka Babusal ka Gunung Halu. Nyaho jasa. Hai si ieu mah kurung batokeun ban hirup nanti jahonan. Itu jahonan naon nya mah. Mun cara lauk betok lauk. Betok sumur. Didinya deui. Betok sumur mun cara boga pamajikan hiji ka dinya deui. Kata limbang. Siapa pasoduan sabili kata limbang. Pasoduan sabili. Maksudna naon sing hade ieu urang katitipan ilmu kade ulah datang ka pasoduan sabili. Kade. Ulah dong kiai. Emang kiai ngaharamkeun naon ngaranna ngeureun. Ya, saanu ngaharamkeun? Henteu kiai mah kalah. Ulah sok sempit-sempit teuing. Emang kita bukan hiji. Gas, kredit, tanggung jawab di akhirat jeung mama ambo. Mama ngojai di neraka babarengan. Ulah sok sabarangan. Fasaddu an sabili. Innahum sama kanu ya'malun.
Etalah jelema-jelema kafir-kafir panggoreng-goreng ngapagawean nu dipigawe ku manehana naon saduan sabilih ya yarkubuna fi mu'minin kafir matara aya ngaraksa ngajaga ngariksa deudeuh ka para mukminin henteu aya sugan aya kakarabatan teu aya illa waladim janji-janji sudah ditepet aya kafir karakter kafir seperti eta iyalah wa ulaika humul mu'tadun jelema-jelema etalah anu moal liwat wates buang kawarah luar biasa nu jadi bahan ruhak neraka naudzubillah min dalik mudah-mudahan orang kabehan dibere benta mata hate sehingga orang gede hampura bisa tobat ka Gusti Allah ngaku karena kesalahan-kesalahan ja orang mah manusia biasa tapi orang bisa tobat ka Gusti Allah sehingga karasa tetesan tiisna tobat diterima tobat orang ku Gusti Allah tur bisa ningkatkeun ibadah ka Gusti Allah deket jeung Gusti Allah cinta ka para ahli-ahli Allah ngajauhan ka para musuh-musuh Allah sehingga orang maut husnul khotimah wallahu a'lam bissawab.